enjing pemirsa, ayeuna anjeun sareng abdina Mila Nur Syifa jeung Abdi Ahmad Jihad Madani di Liputan 8. Pemirsa, ayeuna urang nuju wanci liburan akhir warsih anu paos. Balarea anu antusias sering pilari tempat wisata anu bade maranehanana datangan sareng kulawargi di liburan akhir warsih ieu. Aya anu milih kanggo wangsul lembur, destinasi penginapan, alam, serta oge budaya. Salah sahiji tempat wisata anu tiasa anjeun datangan sareng kulawargi, pasangan ataupun rerencangan kanggo ngusieun liburan ayeuna nyaeta Museum Seni Rupi anu aya di Kota Tua. Ayeuna urang bade ngajak anjeun menjelajahi Jampek Kota Tua. Wewengkon bersejarah anu barobah kaayaan salah sahiji ikon wisata Jakarta. Kota Tua di Pikawano kalawan bangunan kolonial sapertos Museum Fathahillah serta toko berem. Anu barobah kaayaan saksi lalampahan sajarah Indonesia. Henteu ngan eta wewengkon ieu oge nawarkeun atraksi seni jalanan, kafe bernuansa klasik, serta pengalaman unik nguriling kalawan sepeda ontel. Sanggeus revitalisasi, Kota Tua kiwari langkung merenah kalawan jalur pedestrian anu tertata serta suasana wengi anu memukau. Wewengkon ieu cocok kanggo wisatawan anu hoyong ngarasakeun sajarah sekaligus kaendahan arsitektur mangsa kaliwat. Kiwari atos aya reporter urang Sri Rahayu anu atos aya di tempat kanggo ngeraporkeun kumaha kaayaan terkini di Kota Tua ditu. Antur nuhun amira sareng jihad anu aya di studio. Abdi Sri Rahayu Ramadhani, ayeuna abdi keur aya di salah sahiji museum nu aya di Kota Tua Jakarta nyaeta Museum Seni Rupa jeung Keramik. Museum ieu merupakan surga bagi para penyuka seni. Di jero museum ieu aya rupa-rupa karya seni, ti lukisan klasik dugi ka kontemporer. Aya oge koleksi keramik anu asalna ti sababaraha daerah di Indonesia. Salah sahiji koleksi unggulanna nyaeta keramik ti zaman Majapahit anu gaduh nilai sajarah anu luhur sareng estetikana nu luar biasa. Salian tinimbongkeun karya seni, museum ieu oge nyongnyongikeun pangalaman edukasi pikeun nu dateng. Aya sababaraha warkop seni sapertos melukis sareng nyieun keramik anu tiasa diluangkeun ku saha wae, boh barudak, boh dewasa. Fasilitas ieu janten daya tarik anu khusus utamina pikeun nu hoyong nyobain nyiptakeun seni langsung. Ayeuna suasana di sabeudeureuh museum rada rame. Loba nu datang nu keur ngarasakeun tur galeri, nyanek foto, atana tapi ngan ukur muji kaendahan arsitektur gedung ieu anu mangrupakeun warisan ti zaman kolonial Walanda. Museum Seni Rupa sareng keramik teh janten tempat wisata anu henteu ngan saukur nawarkeun kaendahan visual, tapi oge nyayonggikeun kesempatan pikeun langkung ngartos sajarah sareng kabudayaan Indonesia ngalangkungan seni. Jadi pikeun anjeun anu keur ngarancanakeun liburan tempat ieu pisan abdi rekomendasikeun. Awal perkenalkan nama saya Novia Sugiarti, saya anak PKL yang PKL di Museum Seni Rupa dan Keramik.
beberapa orang yang menjadi petugas di museum ini. Museum ini. Aku di sini sebagai guide, yaitu aku yang menjelaskan sejarah yang menjadi pada karena ada koleksi khusus di museum ini. Koleksi khusus itu makanan yang Salome. Dia adalah konsep pertama juga yang diresmikan pada Bapak Soeharto Presiden kedua pada 1970. Ayeuna abdi sareng salah sahiji pengunjung dina Museum Seni Rupa Jakarta. Kenalkan, nama saya Ahmad Maria Satya Rupiawan. Saya dari Jauh. Naon salah sahiji anja nalika ningali salah seni Pesan saya cukup terbilang karena seni kreativitas dan perlambatan. menurut anja naon anu menjadikan hiji karamik katingali menarik. Dari sejarah dosen dan Ayeuna abdi sareng salah sahiji guru di Museum Seni Rupa Jakarta. Sekarang saya ada di ini, saya berada di Jakarta. Museum itu menarik karena menampilkan banyak berbagai macam karya. Namun salah satu yang saya menarik juga di sini disediakan materi kelas. Jadi di situ sudah bisa untuk memahami bagaimana cara membuat grafik. Terus kalau untuk karya-karya itu sangat memacam yang dari lukisan ataupun orang yang itu berubah dari kalau untuk museum ini sih saya lebih tertarik sama lukisan-lukisannya yang beragam, tapi juga keramik itu menurut saya menarik tentang hal seperti sejarahnya itu seperti apa, itu menarik menurut saya. Demikian laporan TFI di Museum Seni Rupa Jong Keramik. Kembali deui ka studio. Datangan kota tua sarta nikmatin jampe sajarana. Ulah hilap kanggo sak ngajagi kaberesihan salila datangna anjeun. Abdi dan Nur Syifa Sarta Abdi Ahmad Jihad Madani kanggo liputan 8. Tepang deui. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Sabar. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Iya, ada ya. Ayo. Halo guys, kita mau bikin vlog bahasa Sunda. Take video. Oh iya, take video. Di liputan 8. Di liputan 8. Yang pendatang banget anjir kalau take video tuh.
Kita lagi ada di museum apa? Keramik Nusantara. Lihat. Ini gede-gede banget. Lapar lu. Anjay. Saya mah jalan-jalan pasti belum pernah kan ketemu. Juga saya. Pak. Anu aya Panji tempat menarik anu aya di kota Tua Jakarta. Belum ada kan? Museum Ieu merupakan surga Bu Maul tambahin nilai saya Bu Maul. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tan tan tình tan tình mình tình tan tan tan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. I used to think that I wasn't fine enough, and I used